bade nerangkeun heula pamahaman gejala sareng cara pangirimana virus corona. Di dieu abdi bade nerangkeun naon eta virus corona teh. Virus corona teh mangrupikeun tipe coronavirus anu anyar, anu nular ka manusa. Virus ieu bisa nular ka saha wae. Infeksi virus ieu disebut COVID-19. Sareng munggaran kapangi di kota Wuhan, Cina dina akhir Desember 2018. Virus ieu nularna cepet sareng nyebar ka babaraha negara termasuk Indonesia. Coronavirus mangrupikeun koleksi virus anu nginfeksi saluran pernapasan. Dina sababaraha kasus virus corona nimbulkeun infeksi saluran pernapasan hampang, sapertos flu. Tipe virus ieu oge tiasa nyebabkeun infeksi saluran pernapasan berat, sapertos infeksi paru-paru, MERS sareng SARS. Ayeuna urang lanjut ka gejala anu timbul lamun urang kana virus ieu. Nu kahiji nyaeta gejalana demam, batuk, jeung sesak pernafasan. Nah, gejala biasana muncul 2 nepi 2 minggu saatos paparan kana virus COVID-19 ieu. Unggal isuk anggeus udang buka gorden kamar, sapados sinar panon poe asup ka kamar. Sareng teu hilap mareman lampu. Mandi 2 kali sapoe supaya awakna bersih salawasna. Tong hilap saatos mandi jemur anduk di tempat anu kabuka, abeh kena sinar panon poe. Beberes imah supados imah jadi bersih sareng kahindar ti bakteri sareng virus. Ngumbah leungeun nganggo sabun, tiasa oge nganggo tisu baseuh atanapi hand sanitizer, tapi langkung sae pikeun ngumbah leungeun nganggo sabun. Tuang 3 kali sadinten, neda tuangan imah kumargi eta langkung sehat. Nginum cai anu cukup, sabab nginum cai anu cukup bakal ngabantosan awak ngaleungitkeun racun ngaliwatan kesang. Salajengna berjemur. Berjemur kedah dilakukeun tabuh salapan ka luhur.